Kenapa gering ganong? Sampurasun dulur. Nah, ini orang ke aya di posisi Jampang Kulon. Tempatnya di Ciracap. Ayeuna teh nuju proses ngagebug mencek Cilacap bahasa Sunda nama. Nah, orang arek ngainterview lah seorang musisi terjun pimiti proses nate nyaeta ngahasilkeun beas anu jadi daging ke orang dikonsumsi. Daripada bengong, yuk orang toong ke videona. Let's go. Nah, ayeuna orang kedatangan tamu lah, musisi petani sejati, brother. Salam heula. Sareng saha? Kang Ucup. Kang Ucup. Oh, Kang Ucup sehat. Sehat. Alhamdulillahnya. Moga dipaparinan sehat lah Kang urang sadayana. Nah, ayeuna urang aya seueur beberapa pertanyaannya Kang Ucup. Naon sih maksudna tujuan utama jadi seorang petani teh naon sih? Sok monggo dijelaskeun. Pertama nama pasti namanya cari nafkah lah demi kehidupan, buat makan atau apalah segalanya ya. Penghasilan kalau banyak ya mungkin bisa bikin kaya juga gitu. Tergantung kita menikmatinya pertanian. Tak ayeuna nya Kang Ucup. Ayeuna misalkeun ayeuna sakotak. Dina sakotak teh isina misalnya urang boga lahan sakotak ieu nya. Tah dina sakotak teh urang ngabutuhkeun sabaraha benih, sabarahana berak tepi ka panen. Proses ti awal tepi ka panen teh urang kudu ngabutuhkeun modal sabaraha. Intina mah dina sapatok lah hitungan patok sabaraha aja. Sapatok. Heeh, lamun diakumulasikan modalna. Lainnya lamun sapatok. Sapatok paling sabal lah gitu. Heeh, sabal kurang lah. Sabal kurang teh berarti sakantongnya. Sakantong. 50 kurang kilogram, heeh. 5 kilo. Oh, 5 kilo. 5 kilogram. Heeh, bener-bener. Ai dina modalna mah tergantung. Bisa nyampe ke 2 juta 3 juta gitu. Tergantung lahan. Ai patokan paling murah 1,5 juta atau 2 juta itu. Ai hasilnya mah tergantung. Jadi teu bisa nentukeun ayeuna misalkeun modal sekian juta misalkeun. Jadi teu loba sesuai harapan dina penghasilan teh nya. Tergantung cuaca, keadaan cai lah intinya nama. Berarti dina cai lah kudu alusnya. Nah, kudu normal. Berarti dina berak man kudu alus mah nya. Nah, gitu. Tah ayeuna kieu naon teh sabaraha bulan sih miti melak pare tepi ka panen? Kadang 3 bulan aya di anu 2 bulan setengah. Nah, perbedaanna naon tah kumaha? Perbedaan dina benih. Pan benih teh aya nu juhri 70 hari nu ayeuna. Aya nu anyar ya. Nu anyar, aya nu biasa-biasa mah 3 bulan we normal. Gitu. Hok urang ka dieu tingali heula prosesna Kang Ucup. Goblok. Iya Kang Ucup tah. Aduh aya sih. Tah. Cukup masih coba praktekna Kang Ucup. Ieu mah ala Jampang ya Kang, ala Sukabumi. Ini guys prosesna seperti kieu. Oh ya teh ngagebugnya. Nya ngagebug Kang. Oh heeh. Tapi heeh nya alus euy. Oh tadi dilipatkan heula nya. Ini guys. Proses awal pemanenan pohon padi, tanaman padi. Anjing parena aralus di. Coba ningalinya. Parena ge bagoy. Oh gitunya. Bener hatur nuhunnya. Hatur nuhun Kang Ucup kange pencerahanana. Mudah-mudahan lah jadi inspirasi untuk masa depan seorang orang petani lah ke depannya lah, jadi lebih maju, lebih bersemangat karena seorang petani sekarang itu keur darehdeuh aremungeun jadi orang petani budak kana nama. Hayangna cara hayang gampang tapi loba gitu, loba duit. Mentakan tah ieu jieun contoh ieu teh babaturan baheula keur sakola. Anjeunna melekat jadi seorang petani nasional. Dan alhamdulillah ayeuna di imahna loba geus segala kabeugi. Boga mobil. Imah geus agreng. Tah mentakan tonton heula video ieu nya. Wis teu ketinggalan konten-konten urang engke
kurang ditelusuri, di interview di mana seorang Kang Ucup teh pasti loba banana. Oke, sampurasun urang sadayana. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya guys. Assalamualaikum.